Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring Arya Duta Namora Silalahi ti kelas 10 hiji absen salapan SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Baraya tos uninga teu acan sareng hiji waditra tradisional Sunda anu kawit ti Jawa bagian kulon. Tah di dieu simkuring bade ngawanohkeun waditra tradisional anu ngaranna teh nyaeta kacapi. Tah baraya sataacan urang lajeng kana medar informasi ngeunaan kacapi. Tah kieu sora kacapi teh. Ampunon paralon ka Gusti Nu Maha Suci Neda pangjiat pangraksa para abdi-abdi negeri. Naon ari kacapi teh? Kacapi nyaeta waditra tradisional Sunda anu kawit di Jawa bagian kulon. Tah di dieu simkuring baris bade ngadugikeun oge medar mangpirang informasi ngeunaan waditra tradisional kacapi. Nyaeta anu kahiji, fungsi kacapi. Kacapi fungsina nyaeta melodis sareng harmonis. Anu kadua, asal sorak. Asal sorak kacapi nyaeta tina kordofon. Anu katilu, cara mainkeunana kacapi dimainkeun ku cara dipetik ngagunakeun panangan panceukna ngagunakeun ramo. Tah baraya ayeuna mah tos uninga naon sih waditra tradisional Sunda khususna kacapi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.